batur Gusti. Halokan. Batur. Aya beli omongan da leuy rek ngopi. Jeung naon saya aya. Nah, bodrek mah obat atuh. Kopi. Ka dia dulur. Mangga. Ya. Gerak. Goblok. Nembakkeun sama para batos Gusti. Dia ngomong ulah tarik-tarik deui. Awak leutik ngomong gede. Komandan dong. Pan abdi bakeur baheula teh turut komandan. Komandan naon? Komandan ngalangkau. Antep kapake Gusti. Antep kapake. Komandan Udin. Ai depan komandan ampun. Komandan ampun. Gede. Woi. Naon? Macam-macam kain. Cereman di. Tidur. Siap wae dia siap wae. Mana itu? Masalah bedila. Kudaran bedila katinggalan di mah. Jadi suara bedila teh kieu. Nah, dia yang ngomong cari ke suara bedila nih. Kun boy, astagfirullahaladzim. Punten Gusti. Ayo pikir saun naon Gusti. Nah, kek cilukan batur. Yuk. Bisa ada yang datang. Yuk, mana imahna di mana? Mana boga imah henteu yo. Ngaberek-bek yo. Ngaberek-bek yo, mikna yo. Kajin yo. Sok imah ngeunahun yo. Imah mana di mana? Kontrak atawa henteu? Mana naha mana boga kamar mandi atawa henteu? Kamar mandi teh bau jengkol maneh mah. Arek bau jengkol, rek bau waduk, kamar mandi aing, imah aing. Yo, jangan galak-galak yo. Saya hanya mengembangkan bakat yo, bakat yang tidak aneh. Kalem saja yo, jangan marah-marah. Sekali deui sia ngomong kitu dicakek ku aing. Kuning. Aing komandan. Ampun. Siapa hargaan kain? Yo, garalak yo. Nah jelema ieu mah garalak yo. Yo, gandeng. Setek. Yo-yoan we. Saya mah hanya mengembangkan bakat yo. Bakat saya yang kubutu yo. Bakat kubutu. Yo. Awan saya tadi ngomong naon? Bakat kubutu yo. Bakal naik goblok atuh bakat kubutu mah saya teh. Komandan. Yo, arek aya naon? Atuh geus bakal apa Gusti. Aya naon? Tadi kubukeun. Ieu wonge gandeng. Yo. Gara
yo dedudungan entang murid galak yo hei kanen ya yo ulah gitu urang teh berbaturan yo ulah kanen ya siapa lek kegandengan wae emang aing sin ku sia yo nah atuh yo goblok sia tengah hargaan ka kumaha teh yo keun mae yo nah sia teh saruana meureun goblok sia teh ah diuk yo nah jalma urang dieu mah garala bisa yo nah atuh kieu jadina aneh teh dicarek bisa baraha kali sia teh ku aing teh digandeng-gandeng yo jangan marah ya aingnya terakhir murah yo aing balik yo balik ini yo aman tahu eta mah aman ya aman imut rese balik deui yo kembali di hadapan jangan iya na yo ulah balik bayo nah aku naon ay joke yo tangan gandeng yo jadi boga murid deh nu para lacak yo aku naon yo aku naon yo nahan narareta jangan marah-marah. Yo, orang dusap karena tahi muni. Dusap karena tahi muni. Ampun yo,
Apa Dario teh? Kunaon bos lah. Tadi keur mae jelema eta teh ngebenang ngeunaheun anjing euy. Oh ngabenang kan teu para rupus ya teh. Geus puasa. Demi Allah malam minggu bos ieu kenana euy malam minggu mata. Nah, iki goblok. Aduh ieu-ieuan. Anu hiji mabok, tuh nu bisa diandalkeun. Anu hiji penek, ngomongna gancang. Tapi abdi mah normal Gusti, normal. Kan siap bokna ceuwik-ceuwik teuing. Demi Allah bos lah aing mah. Malam minggu kayak gini mantep bos. Nahan utang bos demi Allah aing mah. Si dulu, siapa? Ente bos. Si dulu. Ah, si dulu mana teh? Apa mau ya? Anjay, demi Allah bos. 2002 ini masih ada itu bahasa si dulu. Apa itu bahasa si dulu? Gua gak ngerti bro. Anak gaul dong ah. Iya yang nganutan bro. Kunaon maneh teh euy mabok wae teh ha. Kunaon sia teh? Demi Allah poe bobogoan aing mah tahu. Aku kudu kawin bagus. Sabar. Aing teh frustasi. Nah, frustasi kunaon? Frustasi karena diputus juga. Sabar, jangan sabar. 5 tahun demi Allah pun bobogohan eta mah. Kamu mau dikawin datang aing keur malam minggu rek apel ka imana bos ningali ayat tenda biru melengkung. Di mana bos? Lepai anjing demi Allah kegeuna balik-balik di dompet ku aing goblok tinggalikeun di sukan putih ku aing ya. Ayo kerja deh goblok teh. Kuanen sia. Preman eta. Teh nyaho yo aing teh. Komandan. Wah komandan ka dieu atuh sia teh nginum jeung aing. Wah, hiji. Nah, sia teh komandan diajakan minum. Dengan mah modal komandan sok kamu geus nyatu ieu mah nya geus dahar teu nginum rek melak nanti koros sok mikir. Waduh. Ieu jalma teh pinter. Ya pinter goblok geus diajar aing ge. Demi Allah bos ditinggalkan ke kabupaten Bekasi bos. Dan ditinggalkan ke kabupaten aing mah mundur. Aing mundur lalau aing nyata. Lagu lagi pohon deui. Potong sapotong. Aku mundur alon. Bukan apa gitu memang. Saya potong laguna lah. Kayak dudungan di tukang atuh tak. Aisyah eta kayak dulungan di tukang. Mama mah dulungan mana gaji ente kain lah. Anjir wartiem euy. Lain wartiem sia teh gerak we wartiem lalaki.
anjir ngerti euy. Hei. Eta tidak. Aing balik luar ieu kira kerja dewan ieu campur pada bos ieu dirungan. Euy pokona mah kutulah. Angis bos mah urang geus balik heula bos mah loba urusan di mah. Kerjangan bos asok aing mundur lalamunan naik pohon deui. Aya pikir saeun naon Gusti Purwasalira dikumpulkeun teh. Urang teh ari silaturahmi be biasa. Sanajan urang awak kuta biwir siungan ge tapi hati mah tetep urang teh kudu jiga manusia. Atena ping, Hah? atena ping. Atuh ping mah Hello Kitty. Oh jadi kitu Gusti. Urang teh kumpul-kumpul we daripada di imah jalan kitu nya. Saralumpak Tumpang papikiran, supek papikiran jadi ngabunga-bunga. jadi ngabunga-bunga. Yo balik deui yo. Yo balik deui. Mikna kacengung yo. Kahujanan jika nama yo. Ayo pikir saeunaon. Purwasalira dikumpulkeun ieu patempatan yo. Yo dicekek yo. Cekek. Nah, mau digadeng-gadeng tuh. Alhamdulillah Kak. Da kumah-kumah ge teh wayang urang. Nyun bae lah, Aja mah teu kumpul bisa. kepuyuh, uang Eh, kan, uang kan. daun itu. Ayo Arek makan kamana Gusti, biasa we urang nengan kadaharan. Eta di leuweung hayu. Aya satekau mau teh mah urang dahar we. Eta saha euy? Ongke tuh. Ayo urang-urang nengan kahakana heula euy. Ayo batur. Oke. Ya goblok deh. Oke. Kau orang dia, Orang dia. ayo macam-macam. Aya nu macam-macam ka aing. Siapa itu aing? Itu deh. Ipadil.